yo balik deh ceng ya di channel baladnya nyoh barayanya nyoh segalanya nyoh pokoknya kurang ayeuna keur di mana jadi tapi ya geus dahar sate Pak Pong ya bener ada lumayan kan jadi ayo geus daging-daging gitu banyak kudu yang anu segar-segar hakiki ayo nanti orang yang anu segar-segar orang dahar es krim lah es krim jika segar es krim nong teh es krim naon itu ngaranna teh di Tempo Gelato es krim Tempo Gelato masih di Yogyakarta ceng Italiano Morcosono ayo enaknya numero uno Fermentione in un pagamento anjing iya tak loba teh ceng bobok ka orang Italia jadi kieu benar nah itu ya tuluy kan asuh orang coba nah asuh ya boleh nah, cek dulu suhu normal ya Saya udah jaga. nah tempatnya teh itu tempatnya di daerah ya apa yang daerahnya dengaran daerah nama coba tanya-tanya lah ceng Banu Racing video Banu Racing terus Barodasnya cek nah ceng contoh esnya juga es kieu es naon itu lah es anu dicampur-campur anu di lamun dina sosmed mah anu di anjing dibawa deui nya milih lah esna es naon urang pilih anu panggeunahna naon di dieu jadi ceng cara pemesanan teh henteu langsung mesen ka ditu ceng pesen heula ka si teteh cantik beres pesen si teteh jadi beres pesan dari si teteh kita ngambil setrukna dibikin ke si teteh itu milih orang hayang rasa naon wae gitu rasa kalau ayam ya ayam bona jadi bona dibikin ceng si bona geus dibeken hari kurang bisa pesen naon orang milih di dia kabeh rasa bisa gitu tadi rasa karamel bet Sama Oreo. enggak yang nah kalau yang itu yang Oreo sama yang mangga iya Oreo dan mangga. Oreo 1 ya. Tuh ceng jadi gitulah intinya mah cara pesan nama bayar heula karek kurang bisa ka dieu si A pesen mangga orang pesen Oreo di dia tulisanana bestseller ler tuh bestseller ya mantap ceng dia ceng ayo oh berarti yang kalau itu dua rasa ya iya nah itu salah satunya lagi rasa apa Oreo oh gitu oh dua rasa ceng hah dua rasa dina satu cup oh dari satu cup dua rasa iya ya udah oke berarti jangan nih Terima kasih. baik itu kita no coklat mana itu nih coklat sama Oreo nah itu coklat ya Iya. nah, coklat sama Oreo aja nah ceng saya lieur aja mah teu ngarti bubuhan tara meuli nu kieu bubuhan tara meuli nu kieu jadi pabelit ini teh pesan salah ieu salah jadi dina hiji cup teh hargana teh lamun anu dina corong kieu teh 45.000 nya nah oke mah yang itu tadi sudah mun teu salah 45.000 ya segede kieu teh ceng nya diberi dua rasa urang cobaan lah hayu lah urang dahar heula aya mah papa ayo ekim papa anjing aing enggak budak ceng deh anjing nah jadi ceng tina harga 45.000 ya teh ceng nah udah ini tuh 40.000 45 lamun anu small 30 kan yang dia tadi medium medium oh medium nah jadi lamun jadi aya banyak pilihan lainnya aja kayak small aya medium terus noni kayak small terus medium big yang extra big nah tina harga beda-bedanya beda-bedanya anu urang mah ieu anu non medium urang ini medium hargana medium teh menang dua rasa nah tuh juga ieu jadi malamnya bisa milih dua rasa terserah malamnya ya urang mah ieu Oreo ya coklat ieu nu best seller sia sarua nu best seller urang ieu mangga jeung Oreo bubuhan anjing tara dahar es krim anu mahal jadi anjing katro ceng aing anjing tah jadi contoh jeung maraneh makana kudu nonton video urang supaya maneh mun meuli ka dieu teh katro bener teh bener aing mah ti lembur ceng anjing nya gak rilis anjing di Jogja mah bener tuh pelayanan
maksudnya kayak haut tuh. Geus ngadahar sate anjing segernya. Iya sate nu dagingnya pastilah aya anak-anak seletik mah nya. Tah ieu ubarna nu seger-seger ya es krim gelato nu saena. Oreona karasa euy. Nya. Kan pada aing bieu sempat ngerakeun cara pemesananna teh nyaho ceng anjing. Malum, Cilembur ceng. Anjing. Itu ceng dah. Makanya lah main-main sama anak komplek atuh. Anak aing teh boga babaturan nu baleung hareup bener. ceng. Resep euy bener euy di Jogja di dieu. Juara anjing nya. Rara mah penduduk nantenya. Rara mah sarungnya tuluy gareulis. Baik kasep tetap kasep. Urang pangkasepna. Sombong amat. Kan ieu teh lo baru melongkeun anjing teh ngartieun kana bahasa alurang nya teh. Pengertian da urang ti. Libanon anjing. Ya urang teh Itali sebelah wetan. Baca. Ada. Untung aing geus dikerok teh lamun geus dikerok ya jenggot anjing. Tah, siga kieu ceng bentukna teh tah. Tuh. Kan badak teuing euy wareg teuing. Di Tasik aya eueuhnya Ceng. Aya tapi Di teh. mana? Eueuhnya. Ya. Tempat yang recommended jang anjing nu bobogohan bari ka-SM. Romantisna cuy. Anjing, Aduh. tempatna naonnya lamun cek barudak ayeuna mah Instagramable. Iya bener. Estetik. Juara lah pokoknya mah estetik pisan ya tempatnya. Rasa gitu tengerakeun nya. Rasa tengerakeun, tempat tengerakeun. Rasa mah geus bogo anjing harga mahal kieu mah tuh aku tengeuna. Kan ieu teh urang alamatna teu apal euy Ya mah alamatna pokona di mah mana. tayangan lah na Google Tempo Gelato. Oh. Juara. Najan baal kana huntu geuning da huntuna goreng aing mah. Apa ceng? Teu kabita maneh. Juara anjing. Merasa jadi sultan aing euy meuli es nu kieu gelo. Madep. Ieu nu manggana karasa pisan. Amis, seger. Tuluy anu Oreo, oke amis karasa Oreona. Lembut, seger, haut, super tinggi. Jadi ceng. Sargen do anjing kakarang kan nyobaan es krim nu ngeunah. Jadi aing nih saatnya sarwa kakara anjing eueuh apa. Lamun marane apa? Ieu kami kakarak nyobaan es krim juga kieu. Makanya dia sempat pelengok anjing kudu Asal geblo katro anjing. Ngerakeun mata kerai gua. Aduh anjing. Mata se apa nanti? Ari bahasa Itali anjing ai pas pesen bingung. Parah ceng aduh bener juara. Kan ieu lamun saran ti urangnya Naon? lamun duaan mah mending keneh hiji kuduaan lah anu sagede urang ieu mah. Dengan harga 45. Hiji keduaan teh lamun marane jeung kabogoh anjing. Lamun sorangan nya urang jeung didinya make palam aduh. palamot-lamot goblok. Lucunya ceng. Jadi tah lamun jang anu bobogohan mah cocok lah ieu hiji kuduaan ge soalna loba pisan ceng wareg aslina. Atau bisa mesen anu leutik anu small. Hargana anu leutik mah kana 25.000. Mantap. Pokoknya maneh lamun misalkan datang ke Yogyakarta, tayangan es krim Tempo Gelato. Oh heueuh. Aing kapohoan tuh. Tong poho di subscribe, like, share, jeung komen. Follow oge Instagramna @nyehnyo_ceng wajib supaya urang beuki semangat nyeun konten jang maraneh, bener teh? Bener. Lah kitu nya cengnya. Episode ayeuna ngadahar es krim Tempo Gelato anu nikmat kacida. Hakiki anjing haukeuh pisan. Haucus bertingge. Suasana mantap. Pokoknya mah panggil deui di episode selanjutnya. Masih kena di Yogyakarta. Dadah.